Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sareng ngadawu saha an-nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sing sahabai jalma ta'allama anu diajar baban kana hiji bab minal ilmi tina ilmu ya'malu rek ngamalkeun bihi kana eta ilmu awalam ya'mal atawa henteu ngamalkeun bihi kana eta ilmu kana kabuktian eta jalma afdolu leuwih utama min ayyusolliya tinimbang jalma salat alfi raqatin 1000 rakaat tatawuan barina sunat. Nah, ieu katerangan teh ngauningakeun ku gede-gedena pahala ngala ilmu. Nungkulan sabab oge eta teh langkung hade tinimbang jalma anu salat sunat 1000 rakaat. Urang mah biheung nepi kana 1000 rakaat tina sapoe teh. Ari ngaraji mah insyaallah urang teh bisa wae maca-maca mah atawa ngadangukeun sabab ilmu mah. Ku gede-gedena pahala sabab oge bisa ngelehkeun kana salat sunat anu 1000 rakaat. Tapi kebanyakan jalma ayeuna teh ninggalkeun kana ilmu. Da kitu teh geuning lamun apal harga mah pasti bakal dicumponan kana ngala ilmu teh. Tapi ku sabab teu apal kana harga sabodo teuing meureun rek ngala ilmu rek henteu oge sakitu. Maka urang kudu giat-giat deui ngala ilmu. Tah gede pahalana teh tah nu ngala ilmu mah sing kabita. Sok sing diamalkeun ieu. Save video ieu, amalkeun mugia manfaat.